Neng, meja naon neng ngomeh HP we? Ya tua. Oh, resepnya? Meja bisnis. Oh, alhamdulillah. Neng, iya lu. Ada aya jatah teh. Mau neng berenang 50.000. Yang mudah-mudahan mah cekap sabulan neng. Angge satahun ge cek apa? Alhamdulillah Gusti, bagja urang boga bojo model kieu neng nuhun pisan neng. Tapi kala neng anu eta teh 50.000 teh dianggo naon make cekap satahun? Iya 50.000. Kangge meser kalender aa. Cekap satahun. Aing makanan angau merenang deui. Aa, geura tibare teh lain hek jujur aa teh ka neng teh. Jujur naon aya neng? Aa tibare teh cenah beunghar, teh kalakah balangsat geuningan. Naon? Aya neng. Aa kurang jujur kumaha ti baheula geuning emut teu pa zaman bobogohan. Aa teh pernah ngomong kieu. Hanya neng satu-satunya harta yang Aa miliki. Neng kalau bilang so sweet. Mikir atuh neng. Neng mana? Kaya sama cetan we. Minta we, minta we. Awe mah ulah di tangan, Bon. Ih, kumaha download. Ayo, gelo sama. Maru di share it atuh bisa. Udah, betul. Heuh. Jagoan. Atlet eta. Atlet. Hebat. Atlet maraton juga nih. Zaman ayeuna mah sia anu urang olahraga. Tapi orang hayang olahraga kasar euy. Tapi si eta kami lewat apa? Saking ku olahraga gitu. Oh, jadi hayang naik tangga teh lumayan. Lumayan lah. Jam kemudian. Udah. Bor. Jauh. Kukurilingan kitu mah nya. Jadi mah pagawean gitu nya. Kukurilingan hayu latihan mun teh. Jadi engke lamun misalkan lomba maraton mah atlet ini bener. Hayang urang. Hayang we. Hayang ari euy. Urang malah riteu eungap teu kuat euy. Teu. Udah. Wah, tadi mas 45 kuling. Gelo. Tadi tuh kan. Saking seni resep. Resepnya borodak oge meureun naluturkeun. 1 hour later. Sudah, Pak. Pak, Gadi. Bapak di eta terus 3 jam setengah kukulingan turun hebat. Latihan Bapak teh. Alhamdulillah Pak. Abi namanya di dia jalur dia mah. Atlet tacan terang lokasi. Oh, atlet maraton. Hah? Atlet maraton Bapak teh jagoan kukulingan Teu capek. Abi tadi umpatan ke dia. Abi atlet sana. Hah? Abi lompatan kita tuh sanes atlet Pak. Menuju latihan. Boro-boro latihan Pak. Nah, tuh. Dengan bacelingan. Tepuat bolos di mana? Ayo bawa, Bos. Betul Pak. Basih tah. Gening lain atlet beng. Banyak aing atlet maraton jadi si gulilingnya terus nyoreun yang pacilingan. Ayang modal. Ayo Celemi kemana wae? Celina anu wae Celina. Gusti di mana atuh euy teh meniring di dieu geuningan tos. Mun abi teh meuli keul gara Celina ih. Aya ketekeul kunaon atuh Celemi geuningan? Iya, abi teh meme uing ngadeptan risikeun anak teh. Di mana ieu? Angkatan laut. Di angkatan laut hebat. Dekat tarima da teh tiasa ngurjay geura. Jadi itu geuninganan. Nya dan sa terang abi mah da bade rebet ke angkatan udara ge da teu tiasa ngapung oge nya.
Iya. Kuku pun anak oge tadi tampi ya di angkatan darat teh. Nya eta we pedah waosna ompong. Sedap tapi da saterang abinya eueuh saterang abi mah ye. Da perang teh sirih tembak eueuh lain sirih gegel ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pengusaha sok. Terus boga odong-odong. Mobil, Hah? mobil. No, bisa dijual baik Pak? Wis punten. Sok sanaos beng-beng kakurangan duit. Tapi mobil-mobil ge mah mau dijual. Wah, dirawat. Lain. Naon itu? Di kilo. Iya. Beng-beng teh terkenal di kampus teh dengan mahasiswa terpintar. Wis. Nepi ka kamar wisuda ge kumcau ya. Aduh, kuncau. Lain. Kuncau. Kumlaut. 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 Tapi iya aya pertanyaan titipan di Bapak Kades. Ada. Rancapaku untuk mahasiswa teladan. Buka laptop apa? Laptop. Dosen pink, laptopnya pink. Mulai mesin tik. Pertanyaan pertama, ada 3 burung di atas rumah, ditembak 1. Kira-kira berapakah sisa burung tersebut? Hei, jawabannya mau ayah sesana. Sabab? Kamu ditembak dah, jadi kabur kabeh sieun. Salah tuh. Sisa 2. Aduh, Pan hiji nu ditembakna tuh. Tapi tenanglah, saya suka cara berpikir Anda. Pak, beng boga pertanyaan. Naon? Ayat 3 awewe. Nah, Jauh. 3 awewe. Anu hiji, Hiji. awewe eta teh dahar es krim na teh dibuka Buka. langsung dasupkeun. Hiji mah. 2. Nu kadua mah awewe nu kadua. Dijilat, Ya. dimasukin ke mulut, dimainin di dalam mulut. 2. Cewek ketiga 3. makan es krimnya pakai sendok. Pertanyaannya, Nah, cewek anu kasabaraha anu geus kawin? anu geus kawinnya nu kadua atuh. Nu kadua. Salah. Pan tinggal we cara makan es krimna. Maha Dijilat, yang super, asup gitu. Berarti eta nu geus kawin. lain. Nah, Awewe anu geus kawin mah hiji cenah. naon? Pakai cincin. Tapi tenanglah. Meskipun salah, saya suka cara berpikir Anda. Gitu.